Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang barudak. Alhamdulillah poe ieu urang tiasa tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Tah materi dina poe ayeuna aya bade ngadugikeun materi tentang paribasanya. Paribasa aya dina pangajaran 3 nya. Paribasa teh bahasa Indonesia nyaeta peribahasa. Mangga ananda tiasa oge ninggal dina buku paketnya halaman 52 dugi ke halaman 54. Ananda lakukan protokol kesehatan seperti biasanya karena orang masih aya dina masa pandemi ya, mudah-mudahan kapayuna orang tiasa belajar tatap mukanya, mudah-mudahan orang doakeun ku urang sadayana. Tah ayah bade ngebahas, ayah mau menjelaskan naon hartina paribasa, apa artinya paribasa ya. Nah, naon hartina paribasa? Paribasa sareng babasan mangrupakeun kabeungharan basa Sunda. Paribasa sareng babasan teh nyaeta mangrupakeun kabeungharan kekayaan urang Sunda nya basa Sunda. Paribasa mun dina basa Indonesia nyaeta pribahasa. Ya, ini kalian udah belajar mungkin di kelas 4 atau 5 peribahasa. Nah, kalau bahasa Sundanya itu paribasa ya istilahnya, jantan namina teh paribasa. Nah, peribahasa artinya ungkapan atau susunan kalimat yang digunakan untuk menjadi sebagai bahan perbandingan. Jadi peribahasa teh ungkapannya atau kasusunan kalimat yang digunakan untuk menjadi sebagai bahan perbandingan ya. Seperti misalnya dalam hal tingkah laku manusia. Jadi peribahasa itu ungkapan menggambarkan perilaku manusia ya. Jadi perilaku manusia. Tah paribasa sifatna ngabandingkeun, jelasnya membandingkan, ngabandingkeun teh. Ngupamakeun perumpamaan jeung mapandekeun ya. Nah, peribahasa punya sifat membandingkan, mengupamakan, dan mengibaratkan. Mapandekeun teh ibarat ya. Tah paribasa teh omongan anu hartina lain hati sajalan terahna. Jadi lain arti nu sabenerna ya. Paribasa teh ucapan yang artinya berbeda dengan arti yang sesungguhnya. Jadi peribahasa itu arti yang berbeda arti yang sesungguhnya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar babasannya ungkapan, cuman paribasa ieu mah beda nyata, leuwih panjangnya, leuwih jero paribasa mah. Tah paribasa hampir sarua jeung babasan nya dina hal kecap-kecap anu dipakena. Tetap samanya kalimatna tapi kalimahna leuwih panjang tibatan babasan serta ngandung arti anu leuwih jero mangrupa piconteun atau pieunteugeun. Jadi memberi contoh atau pieunteugeun cerminan bagi kita ya, itu peribahasa. Nah, contoh peribahasa sarta larapna dina kalimah. Contohnya ieu sami-sami kamari. Geus jadi adat kakurung ku iga pada mamatan oke angger wae teu ngagugu. Jadi ini peribahasa yang mana ini yang warna merah, adat kakurung ku iga. Apa artinya? Naon hartina paribasa dina eta kalimah nyaeta adat kakurung ku iga. Artina naon? Artinya apa? Kalakuan anu hese pisan dirobahna. Jadi perilaku manusia yang susah dirubah. Jadi geus jadi adat kakurung iga maneh mah aya nu mamatan oge teu ngagugu. Jadi artinya udah menjadi adat kakurung ku iga, banyak orang yang memberi nasihat tetap saja tidak nurut. Nah, itu bahasa Indonesianya ya. Nah, itu adat kakurung iga. Contoh nu lain. Seueurnya peribahasa teh ieu contohnya kudu nepi memeh indit
mun boga rencana teh ameh teu gagal. Mana ieu paribasana? Paribasana nyaeta kudu nepi memeh ini tah ieu. Nah, itu jadi dijieun kalimat. Artina naon? Kudu direncanakeun kalawan asak. Jadi harus direncanakan kalau mau kemana-mana itu supaya matang ya, untuk gagal gitu. Nah ini artinya bahasa Indonesia nih. Kita harus benar-benar merencanakan terlebih dahulu secara masak-masak ketika akan mengambil keputusan terhadap sesuatu atau tindakan. Jadi kudu nepi memeh ini peribahasana teh, jadi harus nyampe sebelum pergi itu harus jelas tujuannya. Tah iya ya. Jadi ieu artina, ieu kalimatna, tah aya dua. Terus nu kadua, pagawean sakumaha berat oge lamun dikeureuh mah anggeus. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Paribasa dina eta kalimahnya eta mana paribasana ieu ta? Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Tah ku aya di buledan. Naon hartina? Upama dilakukeun bari junun sagala rupa anu hese oge bakal bisa. Naon bahasa Indonesia na? Jika dilakukan secara tekun, junun teh tekun ya, junun teh tekun. Segala hal atau pekerjaan yang sulit sekalipun akan terasa mudah dan dapat teratasi. Jadi jika melakukan sesuatu dengan rajin, pasti pekerjaan yang sulit pun akan mudah. Nah itu cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Cikaracak teh cai ya. Jadi kalau air menetes ke batu, lama-lama batu itu akan legok, jadi legok ya, atau membuat lubang kecil. Nah itu ibaratnya ya, seperti sama dengan perilaku manusia. Jika kita rajin, maka pekerjaan sulit apapun akan mudah. Nah itu contohnya. Nah contohnya banyak untuk kita ya. Kalau kalian mengerjakan tugas dengan rajin ya, tugas sesulit apapun itu akan lebih mudah ya. Jadi kalian ini banyak pelajaran ya, peribahasa cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok ieu teh. Nah ayeuna pancena aya dina buku paket halaman 54 nya, 54 sareng 55. Tah sok dibuka. Nah prakteangan paribasa dina kalima-kalima ieu dihandap dumasarkana hatina anu geus disebutkeun. Contoh ieu contohna kawas tadinya. A. Ulah sok adean ku kuda beureum sanajan dipake ku sorangan oge ari barang batur matang tu katingali. Mana paribasa eta kalimahna? Sok teangan ieu mana cara neanganna, cara miladana hidup tiasa ningali di sumber lainnya di Google atau di internet. Mangga ku hidup tiasa atau ningali kamus bahasa Sunda boleh, mangga silahkan. Tah hartina mana? Hartina teh agul sarta ngarasa ginding ku pakaian menang nginjem. Tah dina kalimat ieu teh aya paribasa nyaeta hartina ieu. Tah cari nu mana kalimat anu kaasup paribasana nu mana? Nya ulah sadayana pilih kawas tadinya cikaracak ninggang batu. Tah sok ku hidup pilarian nya sumberna seueur. Belajar itu dari tidak hanya buku tapi banyak sumber ya. Terus ieu kadua B, cari naon nu kace oge nya, nu kade. Tah ge sok teangan paribasana mana? Teangan kali pilih kalimatna tulis deui di dieu. Paribasana ieu hartina geus aya, artina tinggal neangan we ieu tah kahidep kantun milarian naon paribasa nu artina ieu tah ya. Tah sakitu materi bahasa Sunda dina poe ieu nya, mudah-mudahan seueur manfaatna terutamina hidup kalau berbicara atau kalau ketika sedang berbicara kalian bisa mempraktekkan paribasa ini ya. Hatur nuhun kana perhatian sanana. Insyaallah tepang deui nya sareng aya minggu payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.